Haji. Haji. Kemana ya si Haji? Kenapa dia? Astagfirullahaladzim. Sugan teh juri. Goblok si Aing sebut curi. Saya yang naon? Aing coba hidung Pak Haji. Kopi. Punya panganjuk. Ya mali atuh Pak Haji. Tah duit tah. Duitna. Kalau atuh air kemuli mah, ku aing diladenan. Namun nganjuk mah, wayana ku aing mau diladenan. Kayak air kini lah kopina. Yo kopina. Mohon Pak Haji. Si Madun tuh keur ngopi kebeneran ya aing can ngopi tisuk keur mah teu gablek duit ya minta aing kopi nah si ya Dun minta kopi aing Dun ya Buset. Eta kopi aing dibeakeun. Aing karaknya sauyut. set haus Dun aing geus di ditu Dun Nah, sama alasan bae. Pak Haji. Naon, Don? Eta kopi mah kudu lumayan. Dun aing teu gablek duit Mana bayar? oh Pak Haji Bayar lah. wah teu boga duit wah teu boga duit Kasih bodoh lah, we. Mau kabar kita dibayar. Mas bodoh mah bangkrut itu perusahaan aing. wah Pak Haji tuh Anda Mana? Mana? Eta budak nipu aing. Nipu kopi, gila mana mabur deh. Masih sen kiri belok kanan. Bae we motor urang, motoran urang ribut. Teh. Tapi mana ya teh? Ini gaya tuh. berobat bu mah euy Oh, berobat. Kunaon cenah ngajar teh? iya Don aduh viral lieur mata kuning gigi kuning cenah gitu Wah, masalah tau Pak RT. naon Don Mabok tai. Buset. ini sarua jeung dokter ngomong teh Tenang. Solusinya. naon solusi teh ya Silah liur, mata merah, gigi kuning. Gampang. naon tah Minum diapet. Insya Allah kabeh penyakit mangpet. Sok cobaan. iya apa Don Tetap percaya Pak RT mah. Sok cobaan ya. masa iya diapet cobaan gitu lah surang beli diapet heula nah eta si Madun tah goblok nipu aing tadi di warung nah sia Dun buset yo aing katemleuhan tadi di warung kopi Maaf Dev, pansin. Meakeun. geus ya kitu nama aing haus tapi kan kumaha aing jadi boga utang 2 meureun kopi tah dobel Nyakeun bae atuh. itu bae teu teu duit ge soalna aing mayarna kumaha Hayang duit. hayang Bener. heuh Yang geus kieu ya. Si RT kan keur mabok tai ya. mabok tai Heeh. terus Nah, tadi kau yang diberi solusi. Yang digugu ting teu nama tah ayeuna urang nyieun obat racikan we. Urang jual ka si RT mah euy tah. ayo siap ya. obat naon heula Ya. siap ayo Dun ayo Ayo. Siap. mana si Madun cenah aing kita nungguan di dieu masih ya teh si Madun ka mana jelema mana Dew jadi. Ning Dun beureum kos kieu bahaya moal jadi palalaur aing mah Aman pokoknya mah. Geus ulang pinonan we bekeun ka si RT. ieu batu ieu nu dumbukna
50.000 aja kan mah Pak Haji ieu. Heuh. Kesana kita beli rokok. Heuh. Atuh ieu ku aing diberekeun nya ayeuna. Ya, heuh, sok mangga. Aing nungguan di dieu, Nya aing merekeun lah ieu kan nya RT. Siap. Udah. Paling digawean deh, wae. Paling si RT kejang-kejang. Pak RT, cenah cek si Madun mabok tai heuh benar. Oh, tadi diponis ku dokter kayak sarua mabok tai. Di beres solusi ku si Madun, si tang minum diapot, malah yang ngising. Ya Allah atuh diapot mah da lain ieu. Ya, nu urang ya. Naon dia ta? Ramuan herbal. Ramuan Lanjut. naon, Cik? Halus pokoknya mah. Braun. 50.000 Pak RT mah. Aja lah, yang penting mah cager we. Heuh sok. Bahaya ieu mah ya. Saha ieu budak?